si Ipeh status nak gimana kuari si Ipeh aing telepon lah. Saha deh eta aing keur HS ge ngeudeung bae medun. Di mana? Di imah, Aing kayak malah ngomong ya penting. geus geura ka imah bae. Geus OTW ya. Siap berangkat. Oke. Yes. Bisa kuat ya yang kapan di IP lah. Di ditu we ngobrol. Anjing. Di ditu. Gitu, Peh. Dul. Aisyah tadi nak ngomong penting naon? Oh, Peh, capek kieu bae. Da dek teh jeung aing. Bunga sia mau goreng. Aduh. Aing nyaok kieu mah moal ka dieu. Deui ya teh aing ge lah. Aduh, Dul. Nu leuwih ti sia ge loba. Ditolakan ku yang apalagi sia. Tega sia lah. Oh no! Ongko mahang katimu ongko ngomong ngakos gitu. Ditolak jeung mamaran juga nu edan. Bagong. Si Carus tak beneran Langsung. Sebenarnya. di masih Ipe ngomong eta aing ditolak. Hasil ditolak kunaon maksudna? Ipe tak geus nyebut aing goreng lah naon rek bengek. Jadi aku udah mikir lah atuh Kaya ada kos situ. Aing kok bisa kikituan. Aing jauh-jauh ka imahna. aja dah kayang dia kumaha kuari. Solusi we nya aing. Solusi sih gampang kudu aya biasalah Ah, nyameureun. aya Aya bener. Kalau geus aya tetangganya. kira Atuh terserah aya lah rahasia. kuari bae yuk. Atuh ayo. Ayo. Mana kok Yang mau ngomong masalah na eta bae awewe biasa ditolak gitu. nyeri hate oh. Mang, gua jenggot tuh. Aya ka jero wae. Jero aya. Aya. Assalamualaikum. Salam. Di mana ya? Bener. Ayo calik. Ayo calik. Di mana? Iya baturan ya. Biasa ya masalah cenah. Ngomong nama hayang iya ditolak ku awewe. Jadi urang boka dia besukan da aya syariat gitu si Wa. Lah, geus biasa ngaran-ngaran bujang mah ke situ mah. Ya. Halah mun eta mah urang ka jero bae lah ngobrolna ngaran-ngarannya. Jadi mah loba incu puguh mah. Ya, ayo.
Tadi kejar be. Tak jangan pang tutupan kita hording eta. Coba incu sok arulin ka dia ya. Jadi rehe baik ya, Pak. Oh, pugong ha. Ka luar mereka arulin tah. Iya kaganggu tuh ya. Ih, henteu tilok iya pugong mah, tilok ka mana aja ge. Iya sok ngerokok emang. Ngarokok tak eta tadi kamari tak aya nu datang tah. Coba minta, Pak. Iya, Be. Injo. Ngarak aing mah pasien minta rokok lain mau apa. Disimkeun. Maaf namanya. Tenan hayu pakai. Satu lagi yang dia mau kadi itu mana naon. Oh. Banyak ngerokok naon ngantur. Aing segera ceritakeun kumaha mimitina eta kok kumaha. Iya, Bay ya. Masalah bisi adul sih. Awewe teh eta. Ya dulu ngomong ge. Gaskeun. Ieu bah ieu. Tadi kayak mas awewe. Nah, IP Urang mana cenah? kulon. Yuk, Kurang di nyeri. kumaha cenah bahasana? Kumana enak. Leh, sama ulah goreng teuing cenah. Kitu urang nyeri ate urang. Ku kumaha tah, Bah? Gedeng. Lain salah awewe mah, salah banget na. Atau Wak maksudnya gitu. Jadi minta solusi ke Abah gitu, sukan aya sareata di Abah gitu kan. Emang sih banget nama teu kasep-kasep amat Tah eta kitu boy. atau wajar gitu di ya kayak gitu. Aduh pan jodoh mau ke mana mun, Bah? Atau aja udah mau ka mana aja. Atuh kumaha ieu banget ka situ mah anggar bingung gua. Peuring at ngomongna sih. Duit ti si IP. Mesin kita kan bayar. Yupan sorangan nyaho kok. Ya. Bejakeun ka batu sorangan, kira-kira kuat henteu etana. Ngarti meureun sorangan kok. Itu ngarti kalinya mah kurang masih bejaan sih tadi ngomong sama aya. Oh, pan nu kieu mah pan tergantung masalah berat henteu na. Atau eta mah minta solusina baik kumaha gitu Bah. Eta Wak. Oh, gampang aya eta mah. Coba tanya heula ka batur sorangan tah kira-kira kuat henteu gitu. Ya kumaha dol Mas. Aya meureun eta na. Aya. Aya na Wak. Oh, siap. Engke kadang urang ieu nya. Engke kadang. Ngade ge Wak. Ngarek poski lah. Ya. Kok dul. Ieu banyak adul banyak khususnya. Iya. Tah, ieu kayak belum. Unggal peuting atus magrib nya. Kembali sebutkeun ngaranna. Tah. Nya. Belum unggal atus magrib sebutkeun ngaranna. Sa tadi Ipeh Len? Urang Cibuncar Len? Urang mana? Urang Kulon. Tah urang Kulon sebutkeun. Ieu pake lamun dekat timu. Ajak ku adul ka timu. Yuk pake ieu nya. Nu seungit, sengit-sengitna. Kalau kas bongkong. Henteu maksudna ieu di amalan teu maksudna. Ulah sebutkeun pe ngaranna. Neuk 3 kali ke 7 kali. Nu pase mah saingetna nya. Nu lobat ya, makin loba. Geumpeur-geumpeur ke di eta. Dengekeun dulu si adul tah. Insyaallah temannya. Ya, teh abah mah kitu bae ti uwa mah nya. Abah di poan uwa. Mun urang mah disebut abah yang uwa bae. Ti uwa mah kitu bae nya. Eta mah sugan-sugan gitu daekeun ka adul. Soalna aduh. Bingung urang mah teh nyeureun beungeutna kitu. Ya Allah. Nah, mereka beungeutna. Orang ge ngarti sih kayaknya emang. Banget kok situ emang ya. Cuman di kok bijakeun ka batu sorangan tah ulah ka dieu ulah kepat-kepat bae. Nya. Hangga sih ge mah ge. Oh, gitu bae mana atuh. Di ja rokok teu mawar, naon teu mawar bingung. Hangga sih itu mah ge. Bah, Amplop bae urusan ieu. Mah. Naon ieu? Ih,